Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Umi sadayana kumaha daramang. Alhamdulillah, atur nuhun pami daramang sadayana. Jangan lupa subscribe, subrek teh nya. Kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah. Kru dia. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Kamana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu teu gaduh artos sing laloba duitna. Tapi nu ngajawab salam. Nu teu ngawaler mudah-mudahan sing nyeri huntu. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan daun salam ejeng opak ieu jalmi loba pisan hanyakal ngajawab salam kurang kompak. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweng cobi ajaran sakali deui. Siap? Araya? Nu nyanghunyar aya? Nu sila aya? Nu embok? Nu nyepeng budak? Nu teu gaduh artos? Nu gaduh hutang? Nu ngajawab salam nu gaduh hutang ya Allah mudah-mudahan engal dilunaskeun. Nu tarik amin berarti nu gede tanagana. Tong sudon. Sound system efekna alitan ehona tutup we. Yos kanu tadi kembali ke deui. Nah, cek tribal angkat salib. Lanjut. Jam 5:30. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni al-hadis amma ba'du. Urang singkat tekenging dipanjang-panjang mual seueur bubuka sareng mubtada patali waktos parantos sonten abdi bade teras ngabujeng angkat ka daerah Bayungbong Garut parasantos 2 wengi abdi teu acan wangsul. Wengi tadi abdi jadwal di daerah Cipatujah, tadi pagi abdi jadwal ngisi dina acara muharaman masih di daerah Cipatujah di desa Ciheras uyos teu naroskeun oge. Langsung abdi meluncur ka dieu. Alhamdulillah ya berkah kersana Kang Ustad Wahyudin ti Palihan Salawu anu ngondangna
nu gaduh sahibul alfukahna Bapak Awas berserta Ibu Nining. Ieu sahibul walimahna tah geuning dipayun aya Bu Ningsih, Bu Nining, Bu Ening. Mohon tah ieu nu bade mayar abdi teh. Ieu panganten baru anu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru Neng Tite beserta Cep Ade. Alhamdulillah meni rapet calikna ge panganten. Ahon ningali Bu Ningge sareng Bapak Awas benten aya nuju hajat mah dangdosna oge Ibu penampilanana beda ti biasana. Jadi kan sami bade pangantenan mung bentenna sakedik ari Cep Ade sareng Neng Tite mah bade bulan madu, ari Mang Awas jeung Bi Ening mah rek bulan alaeun kitu we bedana teh. Ari panganten keur mages geulis atuh da ece digelis-gelis geus kasep dikasep-kasep. Wajarlah panganten mah namina ge raja sehari ratunya sehari. Doakeun Ibu ieu panganten rumah tanggina sing runtut raut sau yunan kacai jadi baraseuh di mana-mana ge kacai. Nu dipihormat kersana pengatur waktu panata acara. Iya Kang MC na sanes. Mohon teka tawis atuh da di masker. Mohon gering kasep aja. Mohon kasep alhamdulillah moesan. Mohon aya oge teka kantun tim security. Da tita tadi ya teh aja ti bareng lungsur abdi tina mobil tos ngajemput. Jadi menikah riweuh ieu aki-aki teh. Raja di papakeun teh kuno pompetnya ompong ngelepet. Atuh Mang Awas teh nu ngajemput teh gerapa muda nu karasep. Yeuh atuh da nu ngadeukeutan teh rupa rompet teh mundur. Ih kita ngece da isukan oge salaki urang nu ngorayeuna tah ieu ge Cep Ade ayeuna lah gagah kasep teh isukan mah bakal jiga Mang security kieu. Akan berubah ece boro-boro ku awak boro-boro ku jiwa jeung raga. Ayeuna status Cep Ade jeung Neng ayeuna tos benten mun kamari mah parawan aa bujangan tadi tos nikah tos diikat ku tali pernikahan tos benten status Neng tos jadi pamajikan aa tos jadi salaki. Oh dikeureuh pasti Neng teh bareuh tah. Da moal kieu wae ece gaduh putra beda status deui Neng jadi mama aa jadi bapa budak teh ibu budak deui Neng berubah deui Neng jadi nini aa jadi aki moal kasep wae nu kasep sok kasap nu geulis sok juga belis engke mah aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Atur nuhun Akang MC nu tos berjasa kanggo abdi tos masihan mik ya ka abdi da mesing abdi tepikeun ka engke peuting oge Ibu meureunaan abdi teh cicing we ari mik can dipasihkeun mah. Atur nuhun Akang MC haneut ya mik teh tilas akan. Naon seuri wae eta jiga nu bogoh eta security teh. Meuni teu pugum di salting gerace. Ini salting dina tadi na tepugu aja surah seri we ka abdi teh. Nu dipihormat kersana para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus guru urang nu aya di kampung Gunung Jambe desa Cikadongdong kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya provinsi Jawa Barat. Berarti cuman satu provinsi Kabupaten Benten sareng abdi mah Kabupaten Pangandaran. Ibu terang Pangandaran? Ieu atuh Neng urang bulan madu di Pangandarannya sok Bu Haji insyaallah kanggo Neng disayogikeun bilih bade bulan madu sareng AA mangga siap aya hotel Pondok Idola silakan buat Neng masuk gratis keluar bayarnya. Saibul hajat seuri wae. Mune era abdi. Duh, aca teh setiap kali keur seuri we. Jadi abdi teh penasaran timbul pertanyaan sebenarnya ada apa sih di hati security ieu? Duh, teu keprok sagala geraca. Aleu nih pede gitu. Jangan-jangan ada rasa cinta ieu.
Saibul Hajat, Saibul Walimah, Bapak Awas beserta Ibu Ning yang berbahagia panganten. Oke jamaah sadayana regreg sabab di dieu Mang Awas nuju hajat, nuju syukuran nikahan putrana di uyuban keluarga, disumpingan keluarga. Ibu ikhlas ka dieu? Ridho? Teu dipaksa ku Mang Aos, terus dipasihan tuangan ku Mang Aos. Acan? Oh, dekeun abdi ge sarua teu acan aja. Aya cenah di bumi ucuk muhun teu dilolongit Bu Ning teh nyuguhan ka abdi teh sebangsaning kue di keleran tapi teu dibukaan. Aya kue panganten teu dikeuretan aja. Muhun kan syukur alhamdulillah wios ibu tadi pasti entuangan leuteun tapi Bu Ning masihan yang berharga apa pengajian. Ibu wios tekeng ilmu oge nu penting ece tiasa angkat ka dieu ikhlas maksad bade milari ilmu teu ngarti syukur henteu wae keun ece mudah-mudahan sing janten kahadean da ku angkat bari ikhlas ibu tos gaduh penghargaan saha anu masihan penghargaan sanes Akang MC sanes anu gaduh hajat tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wios ibu jauh di jugjug anggang di teang ngalengka sampean ngeupat panangan pedaha di bumi seueur ayeuna pada melan yakin ece Allah masihan harga apa harga ti Allah jalan keur ka surga dibikeun ku Allah ka ece. Syarat kudu angkat kana pangaji. Jadi ayeuna nu ngaji ibu tos dipasihan ku Allah jalan keur ka surga. Alhamdulillah. Neng Tito, Cep. Ade tingali geura panangan panganten wae. Ukir. Di punikat mewah aja. Ieu tenda genan Mang Awas cek lapang di saungan. Mahal mayar nu kieu teh. Tingali tenda ge meuni mewah ngagarayo 3 sayang odeng. Mahal keneh mayar ieu daripada mayar abdi mah ceu. Moal ayeuna ieu murah pasti 10 juta lebih. Tenda ieu teh ka abdi mah yang 6 juta ge ditawar. Cek mana awas cenah hampura Bu Haji entong mahal-mahal hitung-hitung ke abdi mah anggap we baraya cek abdi siap Mang Awas abdi setuju ngan hampura abdi rek sasadu deui wayahna Bu Ning Mang Awas keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya kitu we. Ketang kudu ikhlas ece ari ece ka dieu ikhlas ari ibi ka dieu ridho mainnya abdi ti pangandaran jauh-jauh ka dieu teu ikhlas jeung teu ridho kadong dora meureun ece komo lamun abdi niat ka dieu datang hayang neangan duit teu abdi mah cadu cek datang ka dieu abdi teu maksud rek neangan duit da abdi teu leungit duit. Bade naon atuh ece abdi nyekel mik nu dibikeun ku MC ngacaprak di hareupeun ece ngacaprok di hareupeun security abdi tujuan hanya satu abdi mah hoyong kenging amal ece lain upload astagfirullahaladzim tah si eta kudu teh make tiung koneng tah meuni tarik tah ka cirita meuni jiga nu keheul ka abdi atuh upload cenah euy ieu si waca menikat sadis kitu caya urusan naon masalah naon jeung abdi meuni keheul kitu geuning ece hampura ari ece ieu di alam dunia teh sadaya ge calon ahli kubur berarti ece teh moal hirup salilana hiji waktu urang teh bakal kembali ka Gusti nu rek dibawa maut ku ece amplop atawa amal nah geuning ka abdi nyebut amplop ece boro-boro amplop ece nu harganangan ukur 500 perak mohon Bu sok ece boga imah gedong mata kula sok dipake sombong boga imah jangkung mata kula sok dipake adigung boga imah luhur kula sok dipake kumu luhur geus mot mah moal dibawa ditinggalkeun cep ade neng hampura mun neng ti teu ayeuna berani melontarkan kata sumpah balas bogoh balas cinta ka cep ade apa kata neng ti teu aku berani bersumpah cintaku seabadi mungkin aku rela sehidup semati demi pret wadul podol sero anger salaki maot mah ceurik sieun teu payu deui ece. Salaki maot biasana sok dikekepan anger neng moal milu dikubur mun kitu sehidup semati teh ece salaki maot ece milu dikubur mohon Bu apa yang pantas kita bawa mati ternyata nu bakal dibawa maot ku urang lain amplop lain dunia lain harta nu bakal dibawa maot eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang ceuk lain soleh
Cek maut mau amal soleh maut engke mau amal usaha. Soleh ge hayang mawa amal cek. Arunya Mang Soleh ceurik teu mau amal. Ka mana dipau ku Mang Awas. Nu dicanak mah amal mata abdi Allah tujuan ka dieu Mang Awas hampura Bu Ning. Keun cenah tadi disuguhan ku Bu Ning abdi teu ngaleut ngakukur wajib hiji. Kunaon cek Bu Ning Bu Haji jiga nu geuleuh lain geuleuh Bu Ning. Abdi ieu memang perut mah ece teu bisa diajak kompromi lapar. Seueul ece hayang sagala dihuapkeun ngan abdi teh mikir 2 kali. Cuk ningali wajib hayang ngahuap tapi inget ka salaki. Aya kue sagala di ditu teh rek diuapkeun teu tulus da inget ka caroge mata hampura Bu Ning itu nu di tengah ieu mah teh kardusan. Ieu da kudu adil atuh. Subhanallah bisa juga gara-gara kamari tina tah rumah tangga maneng mata kudu aya musyawarah dina rumah tangga antara salaki jeung pamajikan tina hal teu sabarha tapi jok sok jiga nu sapira teu sapira tapi mata jadi mamala abdi rumah tangga teh ece saminggu ka tukang hampir diambang perceraian nyeri hate ku salaki jujur lain nyeri ka mana security eueuh ngaleuwih. Oh kadi tujuh ngaturek balik mahnya sing dipegat jurignya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rumah tangga abdi hampir diambang perceraian tara umur-umuran abdi 24 tahun rumah tangga kakarek kamari pasya rongkah tabining nyeri hate teu bisa dibohongan tapi kan kaya nagenan can cager ece masih keneh menyimpan rasa dendam. Rek teh dendam kumaha rek teh keheul kumaha tuh cek abdi balik ngaji nya capek ku salaki dipangle datang abdi ngaji salaki teu ngajawab salam abdi maca menang 3 kali salam assalamualaikum biasana salaki teh geus dipayun menyambut dengan sun pipi kanan pipi kiri mama menekat mesra menekat manja hari tamah boro-boro Kang MC abdi maca salam ge teh nemalan jemedud we Waalaikum bukakeun we kunaon lah para ate teh nu mang nyangukeun geus dahar mah hayang kopi teu hayang nenen mung takul disagala ditawarkeun atuh we sok cege ka salaki osok sagala ditawarkeun tapi salakina lamun keur loba tuh geuning aku cicing moal newak jurig nu eueuh ieu nu make baju beureum ngaku berarti ieu mah awewe ada uang abang tidak ada uang abang awe zaman ayeuna mah kitu salaki balik nyoba meuli kongkorong segala dipencetan ditawarkeun arek mumpung beurang dibere goyangna ge meuni goyang gayung dijual we kongkorong na teh deui ece eueuh goyangna teh Kang tinggal gayungna wungkul dah subhanallah cek wadi tawaran hayong nenen mung naon atuh ate geuninganan masalahna ieu mamah maca salam teu ngajawab jiga nu keheul mama teh capek balik ngaji bohong cenah lain ngaji ieu mama tas ulin naon alasanana sok saksi namana tah taroskeun ka supir mah bisa dicocok cenah sarepeh dibere duit ge naon alasanana mah nya tas ngaji dina bagasi eueuh berkat nya teuy elabun Datu apa ari mama teh tas ti Cirebon nya hajat naon kawinan biasa lagi tina kawinan masuk aya kue panganten nyaduh kajung susul tadi itu hampura Bu Ning ieu mah margi tos jadi kebiasaan nu tos biasa ieu mah nu biasa kitu upami uih tina hajatan kawinan teh sok aya kue panganten aya bolu aya buah-buahan aya beas ieu mah nu biasa Mang Aos nu biasa cenah Bu Ning mah di dieu teu biasanya biasa abdi mah moal seueur pamunut ka Bu Ning nu penting Bu Ning jeung Mang Aos abdi uih ti dieu tong nyieun pipaseun jeung salaki kitu we daripada abdi kudu pasea jeung salaki mending ribut ti ayeuna jeung Bu Ning dah subhanallah ibu aya ieu teh bu aya karunya ieu panganten cep kadenya buka we atuh maskerna tuh karunya ieu teh panganten teh nuju ngawirid aja kita tadi ngawirid ge ping ping cak cak ping ping toke ping ping cak cak ping ping toke naon cep ade hartina teh ka harti Bu Haji mah ping ping cak cak ping ping toke hayang geura dipecak peuting engke
Subhanallah. Neng tite cep ade bager kasep gelis. Naon cenah ieu? Mang security naon eta nu riweuh? Tuh jajan balon. Nikah teh cep ade neng tite ibadah. Bahkan nikah mah ece disebat nage ibadah spesial seperti martabak. Kan ada martabak spesial pakai telur, mun martabak asin. Aya deui pakai kacang, kalau martabak manis spesial. Jadi nikah teh neng spesial pakai telur. Yes, pakai telur. Cep ade nikah teh spesial pakai kacang. Yes. Tujuan nikah neng tite cep ade doakan we jelas sing bahagia dunia akhirat gitu. Kumaha cenah Bu Haji ari bahagia kieu cep ade neng tite lamun dina rumah tangga boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teweleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh. Sabalikna tina bagja neng tite sangsara ari sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg celi budeg lengkah gejet awak geyebed mata ruseb ditamah ku boga budak sadayana geringan nu gede TBC nu cikal amanal nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh. Matak naon atuh tujuanana pokokna supaya bahagia. Hiji neng cep ade mi HP sing kuat iman. Ari kitu Bu Haji sok aya nu ngagoda kana iman dina rumah tangga banyak. Matak teu saeutik nu hancur rumah tangga ibu pengas di tengah jalan rumah tangga teu awet karena teu kuat iman. Apa paling utama faktor adalah ekonomi. Mohon Bu. Da rumah tangga mah aya pulus lulus. Eueuh pulus mampus. Aya cicis romantis, eueuh cicis anarkis. An bukti ece ge ku salaki dibere duit 1 juta mah sare teh ningkah ngadangkak jiga bakakak. Dibere duit 5.000 manangkup jiga keuuk sia. Halo ya Robi, nu matak ngagoda iman dunia kahade ece. Dunia mah leutik ku leutikna gede ku gedena sok aya we nu matak ngahalangan kana iman ngagoda kana iman la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah pepejo harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti tong hariwang cek ade ayeuna can bisa usahakeun da mawa milikna ieu mawa rezekina ieu satungtung dibere umur ku Allah pasti cek ade jeung jatah rezekina jeung jatah milikna omat ayeuna neng di mana cek ade merena pakah saeutik tong ngarasula tong aral komo lamun nyarekan ka salaki syukuri tarimakeun naon bae pamere ti salaki sanajan saeutik. Ibu ku cara oge di pasian artos 10.000 tilu poe cekap moal 20.000 atuh satahunan mah hideu mahi balikeun kana kalender saku aja kreatif we simpen kalender dina meja makan persiapan bisi salaki hayangan susu tinggal tinyuh Januari mama bapak hayang ngarokok garelengkeun Februari dunia mataun wa khairu mata'id dunia almar'atu sholihah dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solih. Bagaimana wanita yang solihah cocok ieu keur bojo cep ade wanita yang solihah adalah yang pandai mengemas diri barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa tingali ece dikemas ke rumah raksukana ge sae acukna meuni buri cak buri nong ece mah teu boga nu kieu teh abdi ge henteu ece da panganten atuh ece sok ayeuna di bunian rambut da eta teh orat ece mata ece ge sae geuning tuh dikemas mah sanajan geus peot sanajan geus nini ucu meuni buni make raksukan busana muslimah menutupi kekurangan da yakin lamun dibuka tiung eta teh huis bungkul mohon Bu ieu ceu di kaos kaki meuni gaya Allah dibuka maroromeheun gitu perpecahan antar suku gitu non aja kade ulah berani mengumbar aurat komo lamun lain di hareupeun muhrim ece aya di hareupeun salaki mah silakan neng mau sing rek dibuligir oge ieu mah keluar ka pasar komo tas magrib ece liliaran ti peuting make baju nu setelan BLD bujaliat dunia
leungeunna lurah luhur sabelah rok bupati buka paha tinggi-tinggi keluar ti peuting ece make baju seksi awas ye nu ngarora parawan-parawan bahaya sabab ayeuna sok loba orai kobra laliar ti peuting sakali mah cok sok ngabahayakeun komo di dieu mah orai kobra na di topi Hai parawan kudu eling ieu zaman geus ti guling beuki dieu loba maling nate tengah khususna ka kaum istri hirup kudu ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan udah bela kimin awas neng parawan make baju sing balener awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina parawan da lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nembongkeun pingpingna da make kolor akina majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur da hayang kaciri tuur subhanallah ece neng dikemas ditiung cik ece lamun istri awewe ditiung wae saya awon piraku keur dikeramas dititiung atuh sing tapi kadieu utekna yeuh manya keur dikeramas ditiung kumaha disampona ngan ka hade ece bilih bade angkat ke pangawasan ka mana wae ece wajib nutup aurat ari ece eta tiung dibeli keur nutupan naon salah da ora teh seueur maknya ece boga-bogaan di turban ku tiung mah keur nutupan sok gerak kompak meuli tiung keur nutupan rambut meuli anting keur ceuli meuli gengge keur suku nah entong sampean keun be dedi dia mah dah cing da urang mah tong lemes-lemes da lain makhluk halus ieu urang mah makhluk kasar nya cing jeung ngaji di tengah kebon kieu malah geus we da lain di kota ieu keun me kasar oge meuli kongkorong keur punuk ece cing ece cabak kongkorong dipake ku ece ngamaina ka hareup ka tukang karep berarti cicing dina naon kitu mun meuli ece kongkorong keur beung kieu ieu tah meureuntah meuli kongkorong mah keur punuk meuli gengge keur suku meuli geulang keur leungeun meuli kasur keur bentak di mana-mana ge meuli kasur mah keur bentak nah ece mah nyalinur bisaan meuli kasur bari sare meuli kasur mah keur bentak ijem Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi subhanallah ya aya kopi aya naon ieu teh lemon aya aqua insyaallah Kang Haji bilih hoyong kopi mangga da abdi mah tara ngaleueut nu kieu kopi lage tos tiis ari ngaleueut kopi sareng susu kedah nuju haneut ece mere cai susu Indomil kacaroge kedah nuju haneut keneh tos tiis mah basi moal enak paling salaki mencret da ari susu Indomil susu cap nona cap bendera mah karena itu sudah ada tercantum tanggal kadaluarsana jadi ece kudu hati-hati kalau meuli susu anu dina kemasan kaleng tingali di handapna bisi geus lewat tina tanggal nu ditantukeun ibu ditinyuh bakal mencret benten sareng susu ibu eta mah sampai kapanpun Pak tidak ada tanggal kadaluarsa sok bilih akang tepercanten engke buktoskeun singkapkeun dina BH bojo akang aya dina handapna tanggal kadaluarsa mata cep ade sanajan engke neng ayeuna titu tos sepuh yakin eta moal aya kadaluarsa nah berlaku untuk semua umur aki-aki ngagengel budak ngagengel kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam dijamin moal karatan ngantong aneh isukan mah cep ade bakal berubah mun ayeuna mah neuhner engke mah geus kolot dibuanang karakter nampuyak diga ceplok nog
dibawa nyangkerek ngalemereh bahe, dibawa ngarengkol keplok, dikenyot nyelap dina huntu ke macet ade, kena hitung-hitung nuang baso urat we lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Neng naon atuh geuning Allah teh ka urang teh bet nyiptakeun azwaja sapasang-sapasang suami dan istri. Ternyata Allah punya tujuan, Allah punya rencana. Apa ibu hikmah di balik ece kawin jeung salaki, salaki kawin jeung pamajikan, neng ti teu sareng cep ade litaskunu ilaiha. Ku Allah neng dijodohkeun, ku Allah ayeuna aa dijodohkeun, kawin nikah beda kawin jeung nikah awas. Ari nikah mah ibu aya syarat jeung rukun, ari kawin cukup dina rungkun. Jerkut jersik ta eta kawin. Jerkut 15.000 totojer na jukut. Jersik 15.000 totojer dina keusik. Ih, tanpa ada ikatan pernikahan. Naudzubillah min. Ok ayeuna neng dugikeun ka tiasa nikah jeung cep ade nikah sareng neng kitu. Tujuan Allah masihan ka neng supaya adem, ayem, tentrem, romantis, harmonis. Balikan deui adem, ayem, tentrem, harmonis, romantis. Tah eta tujuan Allah. Ngahaja supaya adem, ayem, neng jeung cep ade, romantis, harmonis. Eta bahasana sakinah. Naon cenah ce? Oh sing sakinah, sakinah teh sing apal ece? Ari sakinah teh sare jeung aki-aki. Sakinah teh adem, ayem, tentram, harmonis, romantis. Cenah geuning abdi mah teu adem rumah tangga teh, teu ayem, teu romantis, teu harmonis. Ongko cenah kudu sakinah. Allah teh mere tujuanna supaya litas kunu ilaiha. Sakinah teh adem, ayem, harmonis, romantis. Tergantung eta mah kumaha jalmina. Da rumah tangga teh geuning ece urang teh sok aya paseana muhun. Terus ibu osok sapasea jeung caroge. Oh, lah jujur boro-boro pangkat ece abdi ogenan cek batur mah ustad sok mapatahan ka batur. Minang pasea mah. Wajar da ngaranna ge rumah. Sok ece osok jeung salaki pabetem-betem teu puguh judul. Manyun we teuing pedah naon. Ditanya teh nemalan. Asa? Oh, wajar rumah tangga. Berarti ece ieu rumah tangga nu kieu teh awet. Ain, rajet teu burung awet. Mending awet rajet, mending rajet awet. Mending rajet awet. Ih daripada awet rajet. Mending rajet, rajet oke geuning teu burung. Buruk-buruk papan jati alus ece daripada jati-jati papan buruk. Oh, lauk buruk milu mijah alus daripada lauk mijah milu buruk. Ece mohon Bu. Mawa obor nincak waduk lehong ece nyaangan ka batur bae ece nincak nu bau oge daripada mawa waduk nincak obor sia nya bau nya panas ya ce. Jadi rumah tangga urang teh rajet tapi teu burung awet adem ayem tentram harmonis romantis kumaha neng jeung aa mata kahade syukuri nu aya apa adanya tarimakeun ece dina rumah tangga. Bu ibu ece mohon naon geuninganan ece atuh ayeuna urang hayang sakinah. Allah teh geus mere modal ka neng jeung cep ade wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tah eta modal rumah tangga supaya sakinah, supaya adem, supaya ayem, supaya tentrem. Hiji mawaddah, yang kedua warahmah. Hiji naon Bu? Kompak. Hiji dua. Heula geuning ari ece nyora ari akang MC rewe. Kieu we tita tadi ece. Mana lo? Mau dia ka mana security eueuh deui ngaleungit. Cik ka dieu mang security. Hiji mawaddah, dua warahmah. Saha namina ieu mang security? Mang Edi, doakeun ece karunya capek gawe Mang Edi teh. Doakeun ku ece mudah-mudahan Mang Edi sing ditampi iman Islamna. Mang Edi sing husnul khotimahnya sing dihampura dosana amin ya robbal alamin. Si ece mah aminan da cenah Mang Edi lagi atuh dah teu maot can maot. Ih ece boro-boro Mang Edi nu geus kolot abdi ge ngora keneh maot mah bakal alus ece ngadoa ka Allah teh menta maot hoyong husnul khotimah ditampi iman Islam teh kitu da masalah maot mah teu uning mah teu ulah sok urang teh ngeuneuhan cicing di dunia bari poho kana maot. Da seueur ayeuna mah jalmi nu maot dadakan teu duru lain karena corona wungkul ece sok da umur Allah nu dibikeun ka urang teh yakin maot mah moal aya di tengah-tengah umur geus ditangtukeun ku Gusti
Ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun. Malaikat Israel tepat nyebut nyawa ka urang. Tak ieu Kang MC nuju cari melongkeun abdi teu apal umur mah. Mau teu uninga beuting Kang MC ti payun abdi ti pengker. Atawa sabalikna abdi paneuri security ti heula kitu ceu. Tapi da Kang MC mah ajengan Ustad Kiai tong waka ngantunkeun sing paranyang Yusua na ajengan mah da ieu nu sok masihan ilmu daripada Kang ajengan mau ti heula mending keneh MC nu ti heula. Mending keneh security nu ti payun aja. Waduh, hiji mawadah, yang kedua waroh. Hiji naon Bu? Dua. Nah, iya cep ade jadi modal ke hidup rumah tangga supaya adem ayam. Hiji kudu aya mawadah, dua kudu aya waroh mah. Naon ari mawadah anugerah nu dibikeun ku Allah ka cep ade jeung ka Neng kitu. Dibikeun ka Ece jeung ka Akang eta anugerah. Apa anugerah itu? Tidak bisa diraba, hanya bisa dirasa. Naon eta anugerah? Eusina mawadah adalah CINTA. Hijikeun cinta. Jawab dengan jujur, ibu pernah mengalami bercinta? Pernah. Ayeuna cinta masih kene aya ka salaki? Wah, bohong. Bohong. Nyebut masih kene ge mani momeusan. Eta mah modus. Cinta Neng Tito cep ade hampura. Yang namanya anugerah mawadah CINTA, cinta itu tidak akan lama, cinta tidak akan abadi. Bu, Ibu, kunaon geuning cinta tar awet sabulan 2 bulan kadang kan itu mah geus eueuh rasa cinta ka salaki. Teu aya rasa cinta ka pamajikan sabab cinta sokeuna ku seep lain setan. Nah, ece mah cinta keuna ku setan. Sugan eta cinta ece mah di daharan setan. Cinta mah cep ade sok aya seepna. Yakin akan berubah. Cep ade ayeuna geus kawin kamari keur memeh kawin. Alah, Bu, ngaran memeh kawin mah lalaki kabogok mawa urang. Na motor teh cok. Meunikat hati-hati. Tekok manggil anu kat legok eta jalan kupling jeung rem teh maen. Oh. Celing, yang sakit enggak. Aduh, tah keur bobogohan. Enggak. Ajaran geus kawin mah berubah. Mawa pamajikan. Wah, digancangkeun satekar kabok. Muntang kana cangkeng, eungap. Pinah kana tak-tak asa warung salebutut. Kana naon atuh muntang teh? Tukang kana behel. Mawa motor satarik lo gejlik gedebut pamajikan rag-rag. Da lain turun nulungan kalah kanunyuk rorek cocos ya. Karena bedang dicaram tuh dah cek tadi ge. Tong milu. Ya Allah, ya Robi, karena sudah tidak ada wajar yang namanya pengantin baru karena masih ada cinta. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan paling enak jadi pengantin baru. Malam pertama silih ciwitan. Sok buktikan. Abdi mah pernah salaki diciwit malaman pertama pingpingna tepikeun kagetihan. Apa yang dia berkata? Sugan nyarekan dan teu ditaros teh sakit enggak. Kalah diasongkeun deui pingpingna iwit euy. Meni geuleuh cok. Ciwit deui ge meni iwit euy bahasa teh. Ngadak-ngadak monokan letahna teh cok. Allah, cek abdi ka mana-mana dituyun gedeblog lah Bu. Bis. Gue bis geng bis cek salaki teh angun. Aduh, dicacorongit malaman pertama. Setianya suami luar biasa malaman pertama. Plok digebuk da teu sare nuan abdi bisa dicacorongit. Isuk-isuk abdi riot ariot yo oskadon yang. Ayeuna mah boro-boro ariot modar sia sakali. Ati tajong dulu geura leumpang teh dulu. Ya Allah, wajar ibu ayeuna mah tos teu aya cing. Sok malaman pertama Ece anyar kawin mah datu Ece boro-boro pas ya hayang hitut gitu wani. Neng sok malaman pertama teu kuat boyang bobos. Mules patuangan da yakin cadu tamun kudu pak sedut hareupeun salaki. Geng si era tuh Ece. Abdi genan pernah api-api we kaluar da geus teu kuat. Ai salaki teh da mung tinggal nuturkeun ngan teu kanyahoan. Ayeuna lawang panto abdi kalepasan hitut. Aduh, atuh salaki teh geger bari nunjuk yayang entutnya. Tuh, entut. Oh, sian aja, sian dicereikon aja gara-gara hitut.
nama teruskan tak kamang security kakang MC ece merenan lah kealaman pasti nu namanya rumah tangga bekililah hayang pasya era ece ku keluarga era ku anak ku minantu naon cik ece pelampiasan pagede-gede hitut boro-boro hayang tah hayang gede hajakeun salaki di dapur tut pusing pamajikan teh nemal ti kamar bro terojol anakna pret teu boga ka era pagede-gede hitut kompetisi perlombaan hitut ece CINTA cin di mana ece atuh cenah ieu datangna cinta da teu mungkin cek adek nikah ka neng Tite lamun teu aya rasa bogoh teu mungkin neng Tite ayeuna daek ditikah ku cek adek lamun neng teu gaduh rasa cin urang mana ieu cek adek Allah neng eueuh nu kapake di dieu piraku ieu sakecamatan Singaparna meuni eueuh nu kapake lalaki jika ditu ka mana di mana Majalengkana di Kadipaten Allah tebih jaba ece minang Bu Haji mah ka Majalengka teh Allah ece pernah hari jadi Kabupaten Majalengka ngisi pokokna mah sering jadwal ka Majalengka mah oleh ona teh buah da sok seueur buah ieu kunaon geuning tah ece karena cinta karena bogoh kajeun jauh di jugjug angang cep ade piraku awan nu kapake sakecamatan Majalengka sakecamatan Kadipaten da ari geus ba awe tapi teu bogoh mohon Bu hese ku cinta mah neng piraku teh anu kaanggo pameget di dieu seueur pameget mah Bu Haji ari geus da teu bogoh teu cinta berbicara cinta mah hese mataku cinta mah kajeun jauh di jugjug angang mapai jalan ngajugjug ka hiji teu karasa sababaya tukang ojek ya Allah pedah lamun cek juragan Alpiah mah wa fi ihtiarin la yaziul munfasil idza ta'ata yazi al mutasil tong wakanu jauh neng nu deukeut heula tapi geus da nu deukeut aya nu caket seueur ari teu bogoh mah hese berarti ya teh karena cinta ti mana ieu datangna cinta dari mana ece datangnya liintah dari sawah mang security turun ke kali dari mana ibi datangnya cin sok kompak tak tinggal calangap nyebut tak mereka saya dari mata ala ece turun ke kompak sekali deui awas awas pokoknya nama security pun temilu burut ya balik kan sok tarik ece dari mana ece datangnya liintah dari sawah akang turun ke kali dari mana ibi datangnya cinta dari mata ala ece turun ke kompak sekali deui turun ke hati tuluk tuk ketuk tuk tuh meni tarik karena edan mah nyambung aja ih saha nu miwarang nyebut jreng tuh abdi mata teh miwah Allah aja awas mata kahadeneng cinta palebah dia ulah karena kasep nu kasep engke sok asap sok beki lami salaki aja ayeuna beki kasep da beki kasap mohon Bu tak mungkin beki kasep malah sok ayeuna neng tong karena kasep tong karena gelis sing abadi cinta kumaha ami abadi niatan cinta urang karena Gusti sok sing jadi dambaan seorang suami sing jadi dambaan seorang istri kumaha dambaan istri kumaha yang jadi dambaan suami terhadap istri bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati awas aku duga perasaan kan Tite neng Tite alus awak ayeuna jangkung lengik ditilik ti gigir ditetep ti hareup jangkung lenyang alah engke mah geus dikeroyok baruh moal kieu make baju kabaya teu puguh bentuk diuk dina kursi jiga ceng-celengan plered make baju gamis jiga orek kadut keun cep ayeuna cep kudu ditinggalikeun kesetiaan cep ade kaneng Tite 8 bulan hamil ieu neng Tite yakin aja perih peuheur ayeuna bunga susah karanapan keur ibu-ibu anu pernah Bu ibu menuju hamil 8 bulan sok bingung sarenya
dibawa nang karak cangkeng benang kealaman ke kuneng dibawa nyanyi girsion bahe dibawa nang ku paur bitu matak tong kaget cek adek lamun engke neng tite keur hamil 8 bulan sare nang kuban he jujulautan tong di carekan keneng kitu pamajikan teh ungkel-ungkelkan jiga odong-odong nya wajar rek teh ungkel-ungkelkan kumaha da beuteung nu antel kana kasur karang jeung suku ngangkang matak julaeut kabadog be suku pamajikan ku salakina da muter jiga gangsing aja sing gaduh perasaan capek cep ade brol budak lahir ke alam dunia lain ayeuna ece eureun kariweuh bakal namahan kariweuh komo budak masih keneh nen tengah peuting koceak ceurik iya meureun cek neng titeu ti kakarek-ereup sare beu bageureuyeuh nenen budak ngagingel tepikeun karehe budak geus rehe yakin cep ade bakal gogoakan cek ade teh menyah ade salaki ku neng diantep merencek neng teh da kudu adil beu ka dieu tong gogoakan beu ka dieu parasmanan kop jeung budak sok sabelah deui nganggur yeuh ayeuna ya Allah ece apa yang jadi dambaan suami bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi kompak lain teoet ojo nyambung ti nasi kana si deui cinta karena dasi si akan segera basi cinta karena gincu akan segera lah si amun di moyek tuh itu tuh dikucir tuh eta tukang sound system sanes mohon Gusti si eta teh kerja di jelema susah ieu teh ceu doakeun sing meunang kabunga kunaon geuning susah termasuk ieu panganten cep ade ongkoh panganten tapi susah da teu kabeuli kopeah aca wadalah cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu cucu akan segera layu sok neng sing karena Allah mahabbatan lillah cinta geus teu aya modal nu kadua warohmah kanya salakinya ka bojonya ka sala sok karunya isukan teh da neng mah geus gaduh budak mah komo pagawean awe mah apul 24 jam beurang nyamel ti peuting disamel beurang nutu ti peuting budak keur dihuapan porocot budak teh mama budak bo bager bo padahal mah keur ngahuap cek eta teh belan sangu dikepeul dina leungeun katuhu tai dikepeul na leungeun kenca meuni pabeulit rek ngalungkeun tai rek ngahuapkeun sangu rusuh sangu dialungkeun tai diwawalkeun capek jadi awewe teh ya termasuk mang aos abdi jadi awewe capek na kabina-bina geureuceut acan aya waktu istirahat mudah-mudahan sing janten ayeuna pengabdian diri ka salaki sing janten pengabdian diri ka Gusti Nu Maha Suci dalam artian ridho ikhlas jadi pamajikan kan sing jadi ibadah teu aya warohmah teu aya cinta aya kanya mata kecil rumah tangga masih awet karena aya modal warohmah ku warohmah masih sakinah sare jeung aki-aki ngeunah tumaninah tumpak nini cek pari bahasa MC eta mah ta eta Allah ngajalitas kuno ilaiha supaya tenang sakitu nu kapihatur kirang langun hapunten cicing tong wakat cekat encan ngadong atuh geuning jurig mah kieu kapan ai jurig marek ngadoa teh sok cengkat baralik da sionan ku doa teh ieu mah jurig sanes-sanes jelema ngan bilih ieu mah bilih rek ngadu ayeuna kalah cengkat aruih ti payun eta teh ngaranna mingat nu kitu teh si Oce mah teu sopan mah nya jurig ditiung si Oce eta mah mingat atur nuhun Oce kasarena mudah-mudahan dipanglosan ageng manfaat sinaran barokahna hapunten kasadayana sanes hoyong dipanjangan cipeueuh jalan cing euring meuli Kupati Abonan sanes hoyong dipanjangan waktuna tos teu nyakapankeun aku paribahasa sikabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteung sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus tah abdi mah teu ngajawab itu tuh nu ngajawab nu di kacamata itu nu lapar ibu tos taruhan teu acan hawan ari urang dia tuangna sok sampe atawa beas sangu sanes beas ngan eta sangu nu dituang ku urang asalna tadina tina piring tina piring sok taruang dina piring teu kenging nu sae tuang mah dina kursi dina samak dina karpet ulah dahar dina piring teu hade bujur badag ngencel na piring
Halo ya Robi. Buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi omat neng panganten cep ade sareng tite sing sering maca Al-Qur'an. Buah kaliki mesra di parapatan mun urang cinta ka Nabi sing seueur maca sholawatan. Aminan atuh. Buah kaliki mesra di parapatan mun mang awas ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Tong disengsarikeun aminan baca. Tak itu, terima kasih atas dukungan semuanya. Doakan ibu abdi gaduh cita-cita dan angan-angan, tapi teu acan kalaksanakeun abdi hoyong jadi presiden. Tak karunya rek angkat martabat security. Mang security lah cicing karunya tuh jadi security wae tepung buruhna. Kayak abdi jadi presiden mah mang ku abdi diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan ya. Adallahu wa iyyakum ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Apapun yang maos dan ibu ning korbankan harta tenaga emutan kesempatan yakin dina ieu acara teu aya dangdutan teu ayanya aya oh atos angke wong imam moal aya moal pongdut nya cenah ari pongdut teh jelema ompong gen oh ieu mah pong petnya ompong nyale karunya ya bang security Gusti teh mang hampura ku abdinya dek kayak wae hampura mang mudah-mudahan mang sing panjang umurna halo oco mudah-mudahan di pangaosan manfaat barokah apapun yang ibu korbankan bapak awas korbankan sing digentosan ku Allah anu ageng anu langkung pahala nu berlipat ganda hadir ibu bapak kadieu maksud silaturahmi barokah silaturahmi saur Kangjeng Nabi hiji bakal panjang umur dua bakal ageng rezeki khusus kanggo mang awas sareng ibu ning umum kangge sadayana ku ngalangkungan silaturahmi mudah-mudahan urang sing diberkahkeun rezeki urang amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.